Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna siswa-siswi sadayana? Dimana wae hidep nongton ieu video, mudah-mudahan salawasna dipasihan kasehatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu mangrupa video bagian terakhir anu baris medar ngeunaan kisi-kisi materi asesmen madrasah tahun 2025. Kukituna hayu urang perhatoskeun sasarengan kalawan Daria jeung soson-soson. Tah, materi anu kahiji nyaeta ngeunaan biantara. Di kelas 8 semester hiji urang kantos diajar biantara. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun maksud atawa tujuan. Dina basa Indonesia biantara sok disebut pidato. Jalma anu biantara disebutna orator. Umumna tujuan biantara teh aya 4. Hiji, tujuan biantara teh bisa informatif. Hartina biantara teh nepikeun informasi ka audiens. 2. Tujuan biantara teh bisa persuasif. Hartina biantara teh pikeun ngajak atawa mangaruhan audiens. 3. Tujuan biantara teh bisa edukatif. Hartina biantara teh pikeun mere pangaweruh atanapi pengetahuan ngeunaan hiji hal ka audiens. 4. Tujuan biantara teh bisa entertain. Hartina biantara teh fungsina pikeun ngahibur audiens. Nalika biantara urang bisa ngagunakeun sababaraha cara. Di dieu aya 4 teknik anu bisa dipake nalika urang bade biantara. Hiji, teknik ngapalkeun. Nyaeta biantara ku cara ngapalkeun heula naskah atawa teks biantara nalika rek dipidangkeun di hareupeun audiens. 2. Teknik maca. Nyaeta biantara ku cara maca naskah atawa teks biantara di hareupeun audiens. 3. Teknik nyatet. Nyaeta biantara ku cara nyatetkeun poin-poin penting anu rek ditepikeun di hareupeun audiens. 4. Teknik langsung atawa impromptu. Nyaeta biantara langsung teu make persiapan. Biantara anu hade kudu disusun kalawan ngagunakeun struktur biantara anu hade oge. Tah, struktur biantara umumna aya 3. Hiji, bagian bubuka. Dina bagian bubuka umumna sok aya salam bubuka, mukadimah jeung salam panghormat. 2. Bagian eusi. Bagian eusi nyaeta bagian inti biantara anu eusina inti atawa hal-hal anu rek ditepikeun dina biantara. 3. Bagian panutup. Dina bagian panutup umumna sok aya simpulan, sanduk-sanduk atanapi kalimat nganuhunkeun jeung kalimat panghampura, aya oge doa sarta salam panutup. Materi anu kadua nyaeta materi pakeman basa. Ieu mangrupa materi anu kantos dipelajari ku urang waktos semester hiji di kelas 8. Pakeman basa teh dina basa Indonesia mah sok disebut idiom. Pakeman basa nyaeta ungkara basa anu geus matok, geus puguh entep seureuna jeung susunanna. Kukituna pakeman basa mah teu bisa dirobah. Pakeman basa mah miboga harti anu beda jeung kecap aslina. Pakeman basa mah miboga makna kiasan atawa injeman. Pakeman basa dina basa Sunda kacida lobana. Di antarana aya paribasa, babasan, uga, caturangga, cacandran, rakitan dalit, kapamalian jeung rea-rea deui. Sakumaha anu tadi didugikeun pakeman basa teh seueur kacida. Tah di dieu Bapa mung bade ngadugikeun 3 pakeman basa bae kanggo conto. Anu kahiji nyaeta paribasa. Paribasa mangrupa babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup. Wanguna mangrupa kalimah. Contona nyaeta monyet ngagugulung kalapa. Anu kadua nyaeta babasan. Babasan mangrupa babandingan anu ngagambarkeun kayaan, kalakuan jeung pasipatan kana hal-hal sejen.
Anu jadi babandingan bisa jalma deui, bisa sato, bisa tutuwuhan atawa naon bae. Wanguna mangrupa kecap kantetan atanapi prasa. Contona nyaeta gede hulu jeung bodo katotoloyo. Anu terakhir nyaeta kapamalian. Asalna tina kecap pamali anu eusina mangrupa larangan-larangan tinu jadi sepuh sangkan ulah migawe hiji hal atawa perkara. Upama ngalanggar tangtu bakal aya akibatna. Contona nyaeta ulah ngaput ti peuting bisi pondok umur. Materi anu terakhir nyaeta materi drama. Hidep tangtu masih keneh emut kana materi drama. Kumargi ieu materi teh materi anu kamari dipelajari ku hidep di semester 2. Drama asalna tina kecap dramoi anu hartina niru. Drama biasa oge disebut seni peran atawa seni pertunjukan. Drama nyaeta karya sastra anu midangkeun carita ku cara paguneman atanapi dialog antar pamaen atanapi aktor dina pagelaran drama. Dina drama Sunda, aya drama anu dialogna teh ditembangkeun ku para pamaen atanapi aktorna. Eta teh disebutna gending karesmen. Struktur drama kabagi jadi 7. Anu kahiji nyaeta palaku. Palaku nyaeta jalma anu ngalalakon dina drama. Umumna palaku kabagi jadi 3. Aya palaku utama, palaku pangrojong jeung palaku tambahan atanapi figuran. Anu kadua nyaeta deskripsi. Deskripsi nyaeta katerangan atawa pituduh keur ngagambarkeun kayaan awal panggung. Anu katilu nyaeta prolog. Prolog nyaeta ungkara bubuka anu eusina mangrupa gambaran ngeunaan plot awal carita. Anu kaopat nyaeta dialog. Dialog nyaeta paguneman antar palaku dina drama. Anu kalima nyaeta babak. Babak nyaeta bagian-bagian carita dina drama, cirina bisa kubagantina tempat, waktu atanapi palaku. Anu kagenep nyaeta adegan. Adegan nyaeta sakur-sakur peristiwa anu aya dina babak. Anu katujuh nyaeta epilog. Epilog nyaeta ungkara panutup dina drama. Alhamdulillah. Rupina kanggo kisi-kisi materi pikeun asesmen madrasah parantos rengse didugikeun sadayana. Saterasna, hidep tiasa ngerjakeun latihan soal asesmen madrasah anu aya dina bagian akhir ieu video. Wilujeng diajar, wilujeng nyiapkeun diri kanggo mayunan asesmen madrasah kasadayana. Mugia dipaparin kalancaran ku Allah Subhanahu wa Ta'ala ti kawit persiapan dugi ka engke pelaksanaan. Hapunten bilih seueur kalepatan sarta kakirangan. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.